Bismillahirrahmanirrahim. Mukminin mukminat, orang nyiar luang tina pengalaman hebeul aya kejantanan pembantaian anggota PKI di Pasir Anjing, Cipasung, Dharma Kuningan. Tah ari anu ngubur waktu PKI dibantai saha teh Pak Medi? Bapak Sanuri, Bapak Wahab. Pak Sumarja. Pak Sumarja di Pasodiknya, Patan. Pan warang ku Tentara. Ku pambangun saya, ku bapak kecil maksud jeung ngagoro-goro ka mama gitu. Apa cenah? Marah patul gitu. Kuno Aku bapak kecil. nyape warang bapak kecil, warang marah patul gitu. Pastinya ka mana sih? Ayo Ke Pasir Anjing. ayo pakai ke Pasir Anjing apa Di tengah Galitano. Nyamu di Pasir Anjing eta tanaman di jero mobil keneh. 2 truk baru. Nya juga ke Pasir Anjing tah terus karali tah eta kita ayeuna dagang sesiapan ayeuna juga disuruh nya dagang gebus suruh ku tentara ayeuna buat Allah Akbar gitu ayeuna kitu Kalau curi. nya ngejam tangan hade keneh aya dak Baru budak letikan naonnya na. nya nu dibawa sama ku Minumna. nya jongkolokeun ka kana logak Sabaraha urang eta budak letik? nya duka eta udah aya nu Lo Allah ya Rabb, jadi budak letik jeung jamak karona teh bere-bere nya awe lalaki. Jamal kenyakeun tah eta mah da musuh pemerintah. Benar yang lawan musuh pemerintah. PKI nya. Namun musuh pemerintah ngan ada anu terlibat mah sama jama anu ikut-ikutan ke cara naon tujuanana. Tah persimak da jama bodoh urang menjawab ke apa tujuanana kitu mana sama anu kasabit mah sama anu Pilu PKI nu ikut-ikutan dah padahal kan dalam tujuanana ke padahal musuh pemerintah musuh pemerintah gitu. Nah, itu mana sok aya di urang aya terlibat di negara bener. Pak Muti nya di urang ge. Pak Guru Muti. Mohon. Mukminin mukminat, mugi-mugi kajantenan anu bieu dicarioskeun teh ulah aya kajantenan deui. Sadayana sing salalamat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalam timbang Cep Hendriana sareng pamedi anu aya di Museum BODM Waduk Dharma Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.